سلام الله حيكم وعين الله ترعكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على dengan termami kami dina saat ayeuna berarti 35 tahun terus lagi orang tengah yakin sebatas dia jadi lebih baik kita masih mengingat dia dan seolah-olah mudah-mudahan samudayana keluarga warga-wargi keturunan dengan termami sing istiqomah biasa ihsan seperti dia asalnya ada yang apa gosok di hadiah percaya pribadi sangat percaya kasadayana komo anu tos sararpuh tos darewasa ti abdi gembleng berenang baheula barang leutik kupun aki yaunan seperti kieu teh dan naikeun ngahijikeun dulur jeung dulur ulah pajauh dulur jeung dulur kalau ieu mikir kadinya tiru ukur ka terlena ku kehidupan urang ku kanikmatan urang ku keasikan urang sementara ahli kubur harus di alam arwah urang jadi pikiran dulur jeung dulur teu pahade baraya jeung baraya hari-hari bahkan untuk papasayaan di alam arwah ceurik ngerasa sedih, ngerasa lebih berat diri nanti batang sisaan ya Allah buaya ningali keluarga anak-anak cucuna keturunan anak kabehan anak megahkeun silaturahmi tapi ngerasa bunga lamun urang keturunan anak nyambungkeun silaturahmi tonggo orang ajing dulur jeung batur jeung baraya jeung tatangga jeung babaturan sobat-sobat kolot urang anu geus paraot ku urang disambungkeun silaturahmi bungaheun ieu ahli ilmu aya ahli kudu di alam arwah itu alhamdulillah dina ieu saat aya teh ieu teh lain gunana keur ngajeunkeun teh dalam abdi kudu curhat yang teu pantes dicurhat abdi mempertahankeun ngaran kolot ngaran abah tamami dipertahankeun sakuat tenaga numaturan sorangan berjuang di lembur kesorangan kesedihan kanyirian kaperihan anu dialaman sementara dulur eueuh peduli abdi eueuh nu nalingakeun ka abdi tapi abdi teu leutik hati soalna berjuang dina kabeneran berjuang dina agama sabab naon atuh urang silaturahmi atuh terjaga lanjut teling-teling lanjut ieu mah atuh kapek teh goyang kudu dicarita ieu urang kumaha karomahna abah tamami lain urang butuh ti saksi-saksi anu geus hirupna ti baheula di zaman abah nyaritakeun ka abdi ketika papanggih jeung abdi oh baheula mamat tamami aya khawarifna seperti kieu seperti itu lain cek abdi da dicaritakeun cek abdi mah mungkin anu terasa moal percaya anu resepkeun meureun ka abdi dicaritakeun ge ahli teu jadi pangaruh
baheula nyieun syariat ka abah tamami nyaritakeun baheula abah tamami teh kieu kieu luwih nu ngadatang iya pribadi sendiri Aisyah ngingetan ka sadayana udah si istiqomah lebih kompak ka hareup dalam kompak ieu da bakal pinuh kabeh ku anak incu pinuh coba timimiti keturunan anak anu pangageungna ti abah tamami tingawitan maana putra-putra anak geus aya tingawitan ade Agus dugikeun ka teh Lis geus aya meureun aya keturunanna saha anakna mimiti si Nur bepikeun ka anakna si De Ahmad eta keturunan Mama Tamami nah nuturkeun kana jajak Mama Tamami atawa ngalah naon tuh ngabeungbeuratan ka alam arwah ka Mama Tamami ayeuna turunan anu kadua anak di wajana araya kene Ausep ceneneng Ausep Aopik kadieuna ka empep aya haradir ayeuna ukur empep pungkul dieuna ka incuna beuntu mahbub geus bisa naon ieu Ansep keturunan hapotan Ansep pangulana Ansep Imas keturunan pangulana Ansep lain abdi nu ngonang ka Ansep nu ngonang ka abdi lain buyut anu ngonang ka incu nu kudu ngoylan ka buyut-buyut antoy ieu lancek-lancek wajib ku abdi dihormati wajib dihargai ketika abdi aya naon teh beuneu curhat teh ka ieu kalancek-lancek bisa curhat kumaha panggih getara nelfon getara baroga nomerna ge henteu gunana keur naon tah ayeuna ti keturunan anu kalima tipun bapa abdi nu panggedean aya kadua ieu katilu neng kaopat si Ujang ayeuna meureunna alhamdulillah ieu mah aya di lembur ieu eden suksanajan jauh alhamdulillah katingali aya kamanfaatan ilmu doa ti kolot urang teh geuningan rap ka urang kana jadi incuna da kolot urang baheula ngadoakeun kitu Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair mugi Gusti ngajadikeun ka diri abdi sadaya jeung keturunan abdi sadaya teh min ahli ilmi dina ahli ilmu wal khair jeung ahli kahadean wa la taj'alna ulah ngajadikeun ka abdi sadaya min ahli syarri wa dhair dina ahli kagorengan jeung ahli kamaksiatan alhamdulillah rapur aya ka itu sakanajan jauh alhamdulillah boga jamaah sakanajan jauh boga barudak ngaji beureunan cirina ilmu tipun akidah terus manfaat doa tipun akidah terus manfaat ieu nu teh jadi naon-naon teh jadi RT acan anak incu abah tamami teh jadi ngawuruh henteu pangajian tarang teh jadi naon hirup nah urang kagolongkeun anak incuna abah tamami ke di alam akhirat teu jadi ajengan oge atuh bisa naon tah minimal urang teh bisa silih tulungan jeung dulur bisa silih kanyahokeun jeung dulur silih papatahan jeung dulur lain rengang paduli teuing masalah kitu mah kumaha dinya bereskeun masing-masing leos urang ieu kudu jadi ahli kahadean wurukeun ku urang meh manfaat teu bisa atuh ngawuruk jadi ahli kahadean perhatikeun jelema anu ngawuruk perhatikeun jelema anu sok diwuruk jadi tuna cing daek pangajian beh dieu merhatikeun kanu pangajian ieu memerhatikeun kanu pangajian tara kanu ngawuruk tara
urang jadi naon ieu era ngakukeun anak incu ama tamami ketika aya dina tempat kamaksiatan lamun awewe aya dina tempat kamaksiatan lalaki aya dina tempat kamaksiatan era ari salira ti putra saha putra anu akina saha anu era tong waka di hadapan Allah di hadapan manusia ge era ngakukeun lamun aya dina kamaksiatan kadorakahan ketika aya dina kamaksiatan kadorakahan tong ngakukeun incu abah tamami era tong boborah ka abah tamami tong boborah ka pun bapa nu saraya ka diri abdi oge tong ngakukeun era sababna anu laporan sana Pak Ustad itu alo Pak Ustad ayeuna yuju aya di Charlie era ngadengin ge teh sudi najis teuing teu wawuh aya budak awewe aya di Charlie dek naon atuh sia teh mere mangga boga barang deh itu boga non datang aya dahareun dahar ku sare eueuh neangan di dieu sorangan sanggup dina muludan kitu aya teh batur deui batur deui tah ieu meureunna batur menjadi dulur dan alhamdulillah ku tatalian ku nasab ilmu ngaraku guru insyaallah parat walaupun teu pernah jeung abah tamami ayeuna penak jeung abi sarua jeung di alam akhirat bakal penak jeung kun bapak bakal penak jeung kun aki bakal penak jeung buyut kadituna ka guru-guruna nepikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi teu ngaku sesaya murid abi aku guru ka abi anu pernah papage jadi pernah diucapkeun ka ieu di aku murid lebih ka alam akhirat aki bertanggung jawab sakabehna itu murid arat tingkat orang udah bakal papangi jeung sakabehna kurang ulah ukur neangan dina karomah hari istiqomah dari jalan itu saya ka indung ka bapak tadi cinyaah dan geus maraon cinyaah poe Jumaah dina kitab Tadhkiratul Qutubi poe Jumaah malam Jumaah ahli kubur di alam arwah ningali ka urang ibarat ningali TV lamun urang keur doraka lamun urang keur megatkeun silaturahmi ceurik di ditu di alam arwah teh bingung susah bahkan leuwih berat diri akibatkan siksaan ti Gusti Allah dibeungbeuratan ku urang kurang ya kurang abdi karek nyarita aya kalancek abdi sampai alo sadaya ampura bisi ieu caritaan rada tarik bisi tahun isu jadi caritaan deui wah isu tuluy ieu mah dicaritakeun bisi poho dari ngahaja mah dicaritaan ke kudu kieu bisa jadi si teu narima budak kamari ieu adi ieu teh lanceuk ari kieu mah hidup di sarare tungku kali kalau lemut aja panjang atuh hadiahna abah tamami panjang usiana ge sampai ke 120 tahun ngantunkeun abdi waktu kelas 4 SD itu ka tahun 88 kelas 4 SD abi sok mencetan sampai kita mencetan balu macam ngaji dan sieun ningali batu kayak macam tahu gini jekrot abah salah abi masuk mencetan ini amal kehadiran panjang kurang madu kasabar tahun deui kasabar poe deui hirup di alam dunia pun bapak ge kudu 30 tahun bisa narunyi keturunan terus sambungkeun ieu jeung sadarah ieu abah tamami teh isaha tu abi nu ingat abi mah di kolot baheula abah tamami teh bin Haji Yahya makamna di ditu terus kana untuk Mama Haji Yahya bin Haji Abu Bakar makamna di mana di Awi Larangan itu tah di Mama Haji Abu Bakar mah apa siapa tah ayeuna abah Mama Haji Yahya teh gaduh putra syahidi
Abah Kamaan Pak Oji lagi. Pak Oji kedua Abah Kamami katilu anu oh Wabani sana tuh Aki Bani berenang Abah terus Mama Haji Toha Aki Damini kesini Amin.